Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta pun Muhammad Zainal Syakir ti kelas 12 MIPA genep. Sim kuring bade baris mintonkeun monolog anu judulna Ramal ku Denny Afajar. Wilujeng nyakseni. Ngaran kuring Ramal. Ngan sakitu-kituna. Eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan Ramal. Kuring ge moal protes. Pedah ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi. Kuring moal protes. Sabab ceuk kuring ngaran alus moal aya mangpaatna lamun kalakuan mahiwal cing papalingpang tina babeneran. Kuring oge moal protes. Pedah batur sok nyebut gelo ka kuring. Padahal ceuk rasa waras kuring teh. Ceuk kuring jejeg kuring teh. Batur we sok nyebut otak miring atawa kurang saeundan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg, teu miring teu sing. Padahal ceuk kuring loba nu leuwih gelo tibatan kuring. Nu gelo mah tuh nu sok malingan duit negara. Nu gelo mah tuh nu resep ngagasab harta jeung ngarebut hak rakyat. Nu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadenge rakyat nu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin nu ngahaja meungpeun tina kaayaan rakyat nu segala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin nu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin lakuna lain nu turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede tanggung jawabna. Jadi pamimpin mah ieu teu sagawaya jadi pamimpin teh. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu matak kuring masok seuri mun ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu matak kuring masok asa ngabarakatak mun aya nu teterejelan hayang jadi pamimpin. Tah lain tereuas ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Yeuh, sing sadar. Ari hirup geus pada boga pancegan. Moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin, atuh urang nu jadi dipimpinna. Apan salat ge, aya imam, aya makmum. Jadi rakyat ge sarua. Lamun bener jeung bageur mah, apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh hain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu, hirup bebas eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup tumaninah, leupas tina sagala kasusah, hayu hirup sigak kuring. Mung sakitu nu tiasa ku sim kuring dipintonkeun kanggo sadayana kalepatan sareng kakirangan, sim kuring nyongkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.